ngadu kotok di dieu bandarna atuh geus lah pokona mah sagala aya we di dieu mah lah kiai atuh aya lengkap. Jadi kula mah ka dieu teu rek ngaji teu rek naon rek neuleun nu geulis kitu. Jadi ka dieu teh hayang nempo aya eueuh nu geulis sakitu doang aya kadang-kadang neangan di Bandung teu manggih ai jelek aya di Pabuaran cak Rusdi makan pamajikanna teh panggeulis da urang Pabuaran geulis makan relatif cak kula geulis cak epul teu cak pacamat geulis cak kula henteu geulis mah hese kumaha nu bogohna bae mantak laku kabeh laku kabeh istora sampai keur beuki kieu bae cak kula mah nya teu padat nya teh kula mah coba atuh dikutak-atik wae padet sekolah mah jadi teu geura ngomong teh mantak di kieu-kieu ngomong ieu maksudna supaya ngeunah henteu darder coba kumaha supaya ngeunaheun gara-gara kumaha sih bisa koski jadi ka dieu teh rek nempo nu geulis sugan aya di Google nyelap nu geulis barang di deuleu di jembatan keneh tadi beus camrok aya nu geulis di pengkolan keneh geus manggih nu geulis malah kula nanya teh si jelema teh kuntilanak ternyata aya loba orang di dieu nu geulis teu kudu neangan ka Bogor, Cianjur, Karawang, Bandung teu kudu di dieu ge loba orang nu geulis Masya Allah. Tapi ari neangan nu geulis sakadar geulis beungeut mah ambalaya loba ngan lamun urang masih nikeun geulis beungeut kasep beungeut ingat pae nu geulis dikubur saminggu kaluar nanah nu kasep gitu kene nu kamari ieu pipina jadi kebanggaan diusapan make wedakna ge zamanna geus lewat LDL zamanna naon untuk wari wah banyak mun ieu mah wah geus dah cap kupu-kupu lah saminggu 2 minggu nanahan beak bilatungan selesai nu kamari ngudag-udag nu geulis bayangkeun di jero kuburan setelah seminggu setelah 20 poe geus teu ngarupa deui nu kuari ngudag-udag nu kasep paeh saminggu 2 minggu di jero kuburan bararitu selesai. Tapi nu diteangan ku kumaha lain nu geulis beungeut geulis hate na ieu nu mantep bata kajen teuing beungeutna geulis tapi hatena geulis bawa ka Cilongo mantap tawang geus. Tapi lamun aya lu goreng hate beungeutna jore jang epul
nah iya nu geulis hate lantaran lamun nu geulis hate mah ngeunaheun dibawa ku kumaha ge lamun awewe kebenaran geulis hatena ya Allah salakina bahagia sebab lamun awewe geulis hatena hiji bakal nawaran nyandung ngeunaheun kan ka salaki ngeunaheun ka salaki masya Allah Kak mumpung ora keneh tanaga aya jaimah boga usaha keur maju mobil ge atuh aya lah tuh maningan kawin deui be Kak masya Allah asana jajantung tiis tapi lamun kasep deui hate salakina neng sanajan neng ditahan bege kakak mah moal nyandu geus cukup jang neng bae nu penting mah neng setia kan mantep no jadi lamun nu geulis jeung nu kasep hate aman dunia moal aya demo malaya ieu makan salaki demo ka pamajikan jarang tapi nu loba mah pamajikan demo ka salaki eta nu loba mah ngademo naon eta nah urang neangan nu geulis hate ketika urang manggih jelema geulis hatena ketika urang ningali kasep hatena bakal nikmat hirup di mana bae posisi kumaha bae ketika jana jadi polisi geulis hatena kasep hatena jadi polisina tilok satangkep-tangkep polisi tilok sapriwit-priwit polisi kuari kan teu beres main tangkep-tangkep aja bungkukula dicaritakeun dunia polisi muringkak bulu lain luluhur nu handap ke milu muringkak ieu polisi lamun urang manggihan jelema kasep hatena jadi abri misalna mantep nyana sebagai kalang dada negara nyana sebagai pelindung umat nyana sebagai pelindung rakyat bangsa jeung negara apapun yang terjadi mun geulis hatena mantep lamun jelema geulis hatena jadi pedagang moal daek nyokot duit bank moal daek ngoplos karung rapi dagang ieu mah karung bolong dijualan ieu kumaha itu bolong kumaha ngasupkeun anak lamun geulis hate mantep jadi petani geulis hatena beres tadina jadi kiai ge hese jasa anu geulis hatena ieu kiai ge bajingan kiai sakali deui kiai hese nah ieu urang kumaha carana supaya urang bae heula ulah ka batur supaya urang boga hate nu geulis lantaran lain kiwari bae kan hirup teh sanggeusna urang diciptakeun di alam arwah turun hiji-hiji ku hari ka alam dunia isuk pageto urang aya di alam barzakh jaga setelah kiamat aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar yauman tataqallabu poean anu bulak-balik gujlang genjlong kaluhur ka handap ka sisi ka gigir endap-endapan hate jeung panon teh wah lain lalagaan tataqallabu fihil qulubu wal absar
hati endap-endapan, mata endap-endapan lantaran leuleuh jelema ngabring ka sorga, leuleuh jelema ngabring ka neraka. Urang bakal dikamanakeun apakah sorga apakah neraka. Sakadar kuari hirup di alam dunia henteu kokomoan jadi polisi, kokomoan jadi polisina. Apapun yang terjadi jadi abri kokomoan jadi abrina, jadi pedagang kokomoan jadi pedagangna, jadi kiai ge kokomoan jadi kiaina. Beulekeun di akhirat sakadar di dunia naon hartina paling ge meuli mobil, imah, kawin deui ka Karawang. Sakitu paling ge. Nu di pikiran ge aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ieu nu mentak para ulama peting hudang haju kiih haju nangke nagep naon bae. Nah iya lamun cacak-cacak eueuh yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ieu atuh tenang hirup jabatan aya di aing, kekayaan aya di aing, kumaha aing? Urang jadi nu sugih, urang jadi nu gagah, nikmat. Tapi horenganan bakal dituntut. Sabaraha taun sia jadi Kapolres, sabaraha taun sia jadi Kapolsek, sabaraha taun sia jadi Kapolda, sabaraha taun sia jadi Kapolri, sabaraha taun sia jadi Kapol Kalapa. Bakal ditanya. Raga Kapol Kalapa. Emang mau ditanya sama Haruka kumaha? Sok emrengkeun balok sia di dunia, tembakan jelema, isuk pageto di akhirat bakal ditanya sabaraha jelema nu tembak ku sia. Masya Allah. Sabaraha taun sia jadi abri, iraha sia jadi kopral, iraha sia jadi mayor, iraha sia jadi naon di kaluhurna nu aing teu nyaho. Jenderal Majen ngan nyaho ngaran doang. Kula mah ka Haji Pendi ge heran. Heran teh kieu maksudna. Aya jenderal liwat nanyakeun tempat kieu ka Haji Pendi, "Haji, tempat kencing gimana?" No, sono no. Eueuh sopan eueuh. Padahal eta ka Cilongok jenderal. Eueuh sopan, sono no. Geus beres bae itu teh. Liwat atuh teu dihormat pujana. Kukula ditanya, "Haji, itu tadi nu liwat saha?" "Dah, abri." "Abri naon?" "Dah, bari ngokoprat." Eta jenderal. Emang jenderal. Atuh sagede Haji Pendi bae teh jauh ka jenderal atuh komo sia. Mau budak datang ka pae moal nyawa. Lamun cacana teh lamun nyawa jenderal mah tuh aing kieu. Atuh nu mantek ke SDM teh taekeun saeutik atuh. Teh nyawa nya. Mana tak budak? Tapi maning teu nyaho. Sekolah mah maning teu nyaho. Sebab naon? Ngahormat kana kitu lamun ngahormat ka jabatan ana neraka. Ngahormat kieu, ngahormat kana duniana jahanam. Maning teh Haji Pendi bidug-bidug ge. Ya, ieu mah sawa urang maeng moal ieu mah. Moal ieu mah pokona moal ngahormat ka sasage. Ka kiai elos ieu mah teu ngahormat. Penting nya kiai ge teu dihormat ku jana mah. Hiji nu dihormat punyana pamajikanna doang. Eta doang lantaran lamun teu dihormat atuh nonggeng. Nah, iyalah nu dipake kainget ke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ai kitu bakal kumaha ketika di poe eta urang dipanggil. Haji Pendi, maju, tak, ayo nu dituntun, hal ta'rifu hal, Pendi, naon teh sia saya, naudzubillah cek Haji Pendi teu ulama. Teu nyaho sama sakali. Ulah teu nyaho sia tah ieu pagawean sia waktu di dunia goblok. Ih pan jore amat, maling aya di sia, zinah aya di sia, mabok aya di sia.
ngitung karung teu bener di sia tah ieu ya Allah horeng amalnya lain aja pengen ieu lain atuh ieu mah leuwih parah ti eta Gusti Allah lagu ingat eta lah nu pake kasieun teh ya Allah ya Rabb ketika dipanggil camat asap blok 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 tungtun deui hal tarifal nyaon teh dia kayu auzubillah min zalik henteu kuring mah teu wau goblok sia tah pagawean sia tak tanda tangan teu beres nipu rakyat pagawean teu ceug tah amal-amal sia hah mana atasan sia bawa ka dieu mana atasan sia yuk insyaallah sieun urang yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar eta ona memang pagawean teu beres kiai teu beres Kiai Apple aduh Kiai Apple kieu bae ya Gusti Allah lagu tungtun dituntun amal Masya Allah kan dibuktikan urang pan sok nyarita sok ngadenge caritaan Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi jaga di akhirat urang teh kapanangtung dituntun ku malaikat aya ini bongkok buukna ngarundai ka handap henteu terurai matana molotot cileunah di dieu cule kaluar lehonya hararejuk bolede ngacai susuna lambeng Masya Allah bahasana di itu sampoa torotol kulit core kabida-bida cek malaikat ayuhan nas hal ta'rifuna di nyarahon teh anjeun ka ieu wau teu wabeh nyebut naudzubillah min zalik hartina teu wau iraha kula wau kan ini model kitu jadi bugel makare garelis di pabuaran mah komo nu geulis teh cangkengan di pabuaran mah tah kabeh ge luau cek malaikat mun hayal nyaho hadhihi dunya ieu adalah dunia nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina ini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teh salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia Masya Allah engke bade dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan nini model kos kitu saha nu hayang atuh saha nu hayang kuari mah dipoles nini makan lipstick shadow Masya Allah ieu nage make bola-bola mimiti putih haju koneng haju berem haju hideung percis kos tadi tinjuan ku Muhammad Ali nini dibukti-buktikeun geuninganan ku Gusti Allah ketika orang dipanggil dituntun amal plek hal ta'rifu wau henteu anjeun naudzubillah sami abdi gen teu wau ieu teh salat maneh ieu teh puasa maneh ieu teh zakat anjeun ngaji anjeun
pembangunan masjid anjeun. Masya Allah, iya aman. Pan ieu eueuh celian atuh. Bagus geulis ngan eueuh celian, mere semena ngan sasak. Eueuh celian. Kurang celi. Tah ieu sih ada. Amal salat bakal diwujudkeun bagus henteu salatna. Mun bagus kasep mun goreng salatna goreng kitu keneh puasa mun puasa urang bagus diwujudkeun kasep lamun teu bagus bakal goreng zakat haji dan lain sebagainya kitu keneh amal-amal urang inget yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar masyaallah karim nu mantap jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran saeutik-eutik acan kafir, musyrik, murtad. Aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia. Aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun parentah Allah ngan tepuguh ilmu na nu bodoh aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran turnya ho syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin ieulah anu untung kanyahoanana di mana eta di dunia kuari kanyahoanana saha jelema nu bulak-balik ka masjid eta nu hebat. Kula masuk aneh aya jelema deket jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aca. Teu nyahoeun. Sia di mana jijing deket Masjid Al Barokah nu anyar teh ai tiang masjidna sabaraha keke sabaraha nya. Keke sabaraha ka? Opat. Sia mah bloon memang opat sabaraha tah? Tihang, ayo itu jauh dekat tihang masjid. Mual di dia mah, mual ente. Ayo nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aca. Ayo nu teu nyahoeun ka cet-cetna aca. Nah, lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Di dunia mah hese nimbangna endeu kumaha aja nu boga timbangan mah Allah anu nyaho ka batin Allah urang mah sakadar nyaho zahirna hungkul kumaha sih nyahokeunana nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah iman ka yaumil akhir jelema nu ngarame-rame masjid dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada siap segala rupana beurang jeung peuting mikiran pembangunanana datang ka ngawujud eta mah sakadar bangunan tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak-balik ke masjidna isuk-isuk ke masjid berang ke masjid sore ke masjid aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ka masjid dek naon mukaan kenceleng masjid duitna sabaraha duit dipaling lain eta isuk-isuk ke masjid ibadah ka Allah berang ke masjid ibadah ka Allah waktu sholat minimal waktu sholat nu 5 waktu ke masjid ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun alhamdulillah sakieu mah pohara jasa dijauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi masyaallah kula milu bangga
Sebab naon? Sebab masjid teh nu ditingali ku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neuleuh ka langit neuleuh bintang. Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Urang mun hayang nyaho ka imah Allah, ieu. Ayo masjid imah Allah. Coba ge menang ka pangijing Allah ge di jero ge. Coba ge barang di deuleuh beuh jaya ge kitawil. Eta kitawil nu wau jeung Allah. Nah. Al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Saha jelema deuk hayang ka pangijing Allah, silakan ka imahna. Urang teh sebenarnya mah babari jasa. Babari deuk nebak nanaon ge jahaju ka harti bae. Sok geura ge. Lamun urang liwat aya lapangan, belah dieuna aya gawang, di dieu aya gawang, eta lahan paranti naon? Pardon. Main bola. Berarti pinter kan? Urang berangkat deui set, manggih deui hiji bangunan. Di dinya aya merekna warteg, paranti naon eta? Dah. Berangkat deui set, aya deui di dinya polsek. Paranti naon? Paranti setan. Paranti setan, mana nyawa imah setan polsek. Atuh setan ieu mah mabok bawa ka dinya bener teu? Nah, eta setan ngaranna. Ye, anu zina, nah, bawa ka dinya, maling bawa ka dinya, berarti eta mah setan. Mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan. Ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah. Berarti setan eta. Tuh. Lamun urang berangkat lewat deh aya deui di dinya teh nya. Kantor desa. Paranti naon eta? Paranti naon? Ngajual taneuh. Banting ngajual tanah anu tirok dibayar teh. Eta. Urang manggih deui tempat set majelis taklim. Paranti naon? Main remi sama kelas. Majelis taklim berarti main remi kan? Tuh lain. Manggih orang masjid. Masjid Al-Barakah. Cak hate. Paranti naon? Paranti dumadeheus ka Gusti Allah. Lamun urang di imah salat kurang khusyuk. Misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 salat tahajud Allahu Akbar kurang khusyuk. Ka masjid coba ge jam 2. Coba ge. Poekan. Masjid dia lampuna poekan, lawang kunci. Bareng soragan. Allahu Akbar. Di imah mah teu khusyuk ge, teu khusyuk teu ngageter. Tapi di masjid mah asana paeh tah budak tah. Di masjid buyutullah. Imah Allah. Saha jelema anu sering ka masjid berarti sering mengunjungi Allah. Lamun sering mengunjungi Allah, etalah dirinya kadar imannya. Eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah. Ngajaah ka masjid salat duha, ngajaah ka masjid tahajud hajat, ngajaah ka masjid beda ye. Urang misalnya ieu kanyengerian ku awewe ye. Kanyengerian ku awewe, urang nanya awewe, "Neng ka mana, Neng?" Tuh nyatanya bae. Ngaca. Dalam lalaki dikitukeun seneb. Coba isuk tanya deui ku aing. Ada orang liwat deui. "Neng, ka mana?" Ngaca. Ya Allah. Parah amat sih. Mulai guys. Nista maja 3 kali aing awas. Coba yang nyaho ku aing. Tanya deui ku. "Neng, mereka mana, Neng?" Ngaca. Wah. Berangkat ke Cisoka. Neangan ini raaitu ahada asyara. Tasbih puter. Puterkeun kan kuran.
make batu segede kieu balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna di mana kidul bismillahirrahmanirrahim eta batu ragag nyana ngarenjak mantep nah iya sabaraha poe cenah kieu 7 poe ngawiridna sabaraha 175 nu diwiridan naon atuh moal beres wae sia ngadon melet kabeh ge wirid di imah teng undang 7 poe tanya deui ku urang neng ka mana neng ngaca wah berarti teu jalan ya ngawiridna heula di mana ternyata ngawiridna di imah moal manjur di masjid kan aya malaikat di masjid aya bantuan gitu orang datang nggak ada yang ngawirid malaikat ngambe oh bau ini roa itu lain deh malaikat gitu masya Allah wiridan di masjid batere sebab daun buyutullah al masajidu buyutullah nah iya malaikat kieu bae ngan make syarat hayang kapangijeng malaikat mah hiji urang kudu bersih zahir batin nomor kedua make sesengitan malaikat datang lamun haji pendi mah moal datang malaikat jin ayo naon sih geus kieu bae jin emang sia musuh aing ente sia geus dibalangkeun ka bedug sia ku aing ada objana bapan ngalengkah bae atuh pan jin teh keur diuk dilawang kasempar ku nya sia emang sia nu sok diomong-omong ku ki uci teh ieu dipoteskeun ku sia da kamari ieu mah nya teu bisa lempang dipoteskeun jin nah ieu masjid ulah sambarang bulantaran buyutullah aya larangan-larangan hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid dua temenang dagang di masjid tilu nuhed temenang ka masjid opat junub temenang ka masjid lima lutas nganjang ulah es masjid itu orang awas dia sebut ka bedug sia iya aya aturan buyutullah masya Allah ulah-ulah naon masjid maka karak urang nyokot ngalengitkeun kokotor hiji bae ge aya kala kaya tau barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae misalna Ustad Epul miceun kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari Epul sini bidadari masya Allah karim lain lagaan kamu muntai kotok mah kotok kayak di masjid ini adalah mahar bidadari muntai kotok na letik bidadari na tepati gelis muntai kotok na gede bidadari na gede gelis iya masya Allah mas kawin bidadari bersihan kurang ngan carana kudu belajar heula ka kitawil carana belajar kudu ka kindim carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna ieu teh kotok beres set beres teu jadi ngabersihan ge kudu ngaji masjid masya Allah piti ulah beuda piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya klek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sekali set cek guru nu bagus mah teuneun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol deuk dielap nu kadua ge nu bersih masalah jadi tumundang sambarangan cara tadi asal eueuh bae teu bisa kos kitulah cara ngaleungitkeun najis nah udah ngaleungitkeun teh kotok di masjid bidadari geus bae Pendi Haji Pendi gerapa
atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu atuh nya mah bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang atuh bidadari nyumpahan atuh cak KJPD teh lamun aing geus paeh ka dinya teh can puguh tadi bidadari heula kula ge cenah nganu kasep cek bidadari nah iya nu batak di zaman sahabat di mana-mana aya masjid kotor kemudian paheula-heula aya nu gelut aya nu gelut lantaran kapiheulaan gelut wow awas ya imah hak aing bidadari ditu ribut sahabat lantaran kapiheulaan aya di bugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut kapiheulaan cewek gelut barang bau digelutan namun aya awewe kemudian ku batur disikat Lampung embal aya kene putih gede adat ini mau digelutan waktu awewe bangga ulah cek babaturan aja mah elehan ini resep lalaki mah jalain kitu lalaki mah awas ya eta kabogain coba-coba ku siap toel awas ya lamun aing can ngujul ngaler sing hades padahal mah leutik bawakna teh ngomong buat aja saya ngomong lalaki eta kok kitu lamun lalaki kemudian dicokot bebenena hajunya anak sadar bae cekel peler aya eueuh ternyata eueuh tuh paingan aya lalaki mah lain awas ya tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama. Mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah. Tudiu li ahli sama. Ieu teh nyaangan ka ahli langit. Kama tudiu li ahlil ardi an-nujum sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh mana masjid anu hebat teh rentul masjid cararaang di bugel itu aya masjid di dieu aya masjid di ditu aya masjid kadeuleur rentul cak malaikat saang amat lomba masjid Masya Allah sakumaha urang leuleuh ka langit bintang loba abad tuh nu gede tuh nu sedang tuh nu leutik urang ka luhur neuleuh bintang malaikat kahandap neuleuh masjid lamun eueuh masjid poek malaikat ieu si poek amat cenah ieu lembur naon ieu eueuh masjid turun malaikat ngobrol malaikat jeung malaikat poeknya masjid aya eta masjid teu kadeuleu caknya pan bisa teu kadeuleu danana ieu ti pamarentah wah asal dana ti pamarentah busem di masjid kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh ka ambeuna mah loba ka ambeuna mah loba ieu bocor ieu mah kapal bocor dan ini ngeri ge kieu ge dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar jelema ke sorga timbang bagus sorga ketika nu jore ka neraka embung aing mau neraka embung aing mau neraka ngurumpul kabeh kafir musyrik murtad pus ka neraka ieu mah ngarumpul di sisi neraka cek malaikat hai urang mana dia malaikat tuh orang pandai gelang meureun temannya urang mana dia kami ti ilat dia lain ka surga atuh ka ditu bukuna jore mah ka neraka tuh bung panas tolol dia mah jadi ka mana tuh dia hayang ka surga coba dalam bukunya di dalam buku eceng ngelulu
Masya Allah karim. Ha, cak malaikat aduk daraon dia nungguan kasalamatan naon kapal aya kapal naon gitu dia baheula kami ngabangun kapal Al Barokah. Nah bener supirna Wahyudin kenek Udin PLN. Wah. Didinya langsung disebutan Arifin masuk, Soleh masuk, anu araya nu kuari milu ka dieu aya catatan-catatanana pasir satrek masuk, batu kali satrek masuk. Oh kabeh hararasup Tah. Anu henteu milu ngabangun mah. Milu cenah kulatan. Kitu. Ish eueuh tiket ta. Sia ayo sia. Tiket sia. Ji cenah kiai. Abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus. Tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan. Wah, tawar kiai belon bikin garus nih bae. Nah, ieu arasu kabeh. Mudah-mudahan orang ilat milu kabeh tadi. Nu pasir, nu batu, nu semen, anu paku, anu pikiran bae, anu kerami kabeh milu. Waduh. Kapal Al Barokah ilat pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus, mudah-mudahan dalam keadaan selamat. Kapal muatan orang ilat ya. Barang datang ke tengah. Wih, panas. Oh, panas. Kurang bocor. Barang di deuleu ku nahodana. Kue dijahi mau bocor. Bari bocor ya. Coba. Orenganan aya duit di pamarentah. Bocor. Aya proposalan bocor. Dijamin bocor. Cak kula bocor. Sekali deui kula ngadenge ka urang di akur teh jeung aambean kula. Aya proposalan dawa. Ayo sia, aya dawa. Tuh, aya aja dah. Budak sportif tuh budak. Aya duit di pemerintahan dawa. Tuh, sia, nggak bohong burut sia. Aduh Gusti Allah langsung. Nah iyalah lalagaan ge tapi bebeneran sing hade ibu bapak ketika orang ditimbang amal nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui ya dukhulunal jannah bi ghairi hisab masyaallah geus caritakeun teh dina hadisna panjang mun didongengkeun aya anu pertimbangan keneh aya anu ngagejebur ka neraka aya anu disalametkeun ialah melalui safinatun najah parahu atawa kapal masjid waktu di dunia. Mantap sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid di mana bae ge sarua masjid mah di dieu geus beres ka mana ka pasar Kemis eta kana eta catatanana ajane pasar Kemis geus beres mau ditu diputar eta kene buyutullah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mantap aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar.
aya bangunan di alam dunia anu patut kudu bahkan wajib antur fa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma-asma Allah wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar berang isuk peti sore kinayah kana eueuh waktuna terus ketika jelema anu bener-bener mantap imana ka Gusti Allah henteu pernah capek teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah anu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana wala bay'un jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantep ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadengen suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar langsung titipkeun ka pemajikan atau ka anak atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid teu kaganggu ku dagangan teu kaganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeuhna ngantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teu kaganggu ku dagang teu kaganggu ku jual beli teu kaganggu ku tani teu kaganggu pasar kantor berbagai aktivitas hatta ngaji teu kaganggu tetep bae teu kaganggu salat an zikrillah emang kunaon ya khafuna sieun jeung rempan sieun kana naon yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika urang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh dituntun kas puasa geus udah kasep tah geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakarakit si keneh dah keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pendi baneng amat teh budak adzan heuh ganggu bae ayeuna bodemen ieu mah nah di akhirat gue ketika datang ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saha jore jasa salat eueuh puasa eueuh zakat Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka
luar biasa Allah hakikatna dedeh ka urang ilat dia supaya jaga di akhirat salamat ku salatna, salamat ku puasa fadl Allah, salamat ku zakatna, salamat ku hajina, salamat ku berbagai-bagai amalna, di antarana iyalah nu bakal nyalametkeun mudah-mudahan urang dieu kabeh salam jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka sorga kabeh kajeut teuing di dieuna sok manu gaplek wah sorga tuh anu amin ja nya ge boga rarasaan meureun urang lamun aya nu main gaplek aju ka sorga protes urang di ditu si urang mana urang ilat sakanya aing sia main gaplek bae pun ka sorga iya tuh aing mah nyaho kek aing dikusul ka malaikat Ridwan ka dia salah henteu sah ieu salah henteu bener sini mah main gaplek bae hampura ieu mah kasalahan wah ieu mah budak kudu dibebaskeun ka jahanam ieu mah kunaon ka dieu budak nyeplos meureun emangna di dunia bisa nyeplos di dunia mah bae teh di akhirat lah teh nyeplos atuh ngeunaan mah cenah teh masalah teh maja urusanana urusan Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah introspeksi urang baheula di alam arwah turun kuari ke alam dunia isuk pageto alam barzah jaga aya yaumul akhirat etalah yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ialah masjid tanda bahwa gede letik iman urang dinya deuleu masjidna kahiji nomor kedua setelah masjidna aya deuleu saha nu sok ngaramekeun masjid nu bulak-balik berjamaah salat jeung sajabada etalah jelema anu kuat iman. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ieu urang bisa babarengan ngaji, mudah-mudahan ngaji urang dicatat ku malaikat sebagai catatan anu bagus, jadi cukang lantaran kasalamatan urang jaga di akhirat. Ieu tadi geus ditanda tangan prasasti bahwa masjid ieu telah selesai dibangun, tanda malam ieu walimatul waqirohna geus dilaksanakeun. Kemudian atuh tinggal urang nisyanana, mudah-mudahan bapak-bapak anu naon gitu ngaranna sehat berjamaah. Nu kurang sehat tuh masalah. Atawa sehat nama ngan embung ka masjid neuleukeun masjid bae. Asal datang mereka dia neuleuh lagi set. Kajeun teu salat ge. Oke, datang neuleuh deui. Ke datang neuleuh. Cak jin teh awas ya. Awas ya koy. Depenggal sia koy. Ngan neuleuh deui goblok ieu budak ge. Moal neuleukeun masjid teh ibadah. Neuleuh Baitullah ibadah, neuleuh masjid ge sarua bae. Kebal-kebal mah nya ge isin. Pokos urang udang ti peuting, ulah wakat tahajud. Udang beheuleunna ngarokok bae. Ke HSDI. Isuk peuting udang ngarokok ke HSDI. Ke kebal-kebal mah aing si edan teh jeung kitu. Engke jadi uga pikiran. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula secara pribadi sangat bangga turun ngadoakeun. Atuh urang dieuna mudah-mudahan nyara rambu. Sakali deui urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa